Aduh. Dia. Tinggal molor mana? Spotting dia itu aduh. Molor. Kemana Ihmed? Wah, murah ayo. Sabar apa? Jiwa cukup. Depanan ya kan depan. Cacing gimana lagi? Iya. Men, ay, dia liang. Ya halus. Liang aja. Kel, emangnya stres? Nyok atuh sieun dia menurut Pak. Murkeun berapa? Jadi ngelok deui. Mau menang-menang setelah Mana tadi kucing kan. Mane nu ngaganggu. Ngalinting heula. Sama meh ngurek dek ngalinting heula. Keut. Meh ngeunah karokoma teu ngeunah ngalinting ngabako budayakan Sunda baheula Sunda buhun mah ngalinting lain ngarokok. Waduh. Angin gede deh ngalinting heula bukan aya barudak di itu tuh di sawah kela set jadi korek nage barudak kita minjem korek bari murah. Sebar. Bener tuh barudak aya. Dagu aduy. Sia untung. Oi. Halo. Adia. Koker. Minjem korek. Ayo ka dia. Emangnya kudahan gak gura-garo itu teh? Merang. Rasul. Anak menak dasar. Sieu mah udah ngurek di warnet. Ngurek naon di warnet? Ngurek eta. Cicing aing na dek. Ngurek teh digubrak gebrig. Itu tadi bogel gede cicing dalam perut. Bang, ajak ngobrol. Naon? Cenah gubrak gebrig wae cing atuh ieu. Ajak ngobrol heula we naon kayak aing kayak lamun kot deui kayak urang met mung aing kan lu tuh menang-menang digebrik-gebrik ku si bogel ganggu wae Kurang aja. tuh ngobrolna tuh di sawah di sawah di saung Ayo. ya saung lah ayo daripada ngorek belut mending ngorek ieu sawah sawah panjikeun di sawah maksudnya di saung sia teh nya beunang. Orang Yohana lah di dia lah. Wah, da mau stres mau balik. Oi, ganggu we, kabisa nanti ya. Ayo Di mana-mana. Ya dia nyari cangkeng. Ngeureun.
Atuh, ka tukangan seutik atuh. Gedean nih. Nah, dilita. Terus ke tukang terus. Nah, itu. Nah, jadi ngeunah urang teh. Geus tong tukang teuing sia teh. Ayo urang tingali yang cocodot sama diurekan Sugane mas nu keluar. tah ngabako tah. Anjir, sih. Mang Ujang boga ganja. Ganja naon? Ganja Garut begitu teh. Kala. Urang teh ngomong. Ya masalah kamari, Mang euy. Kamari mana? Eta nu si Heeh. anu di dua budak teh ya. Itu saha? Sabenerna bugel. Saha? Ah, wah kuraku. Nah, ujuk gitu. Jadi kieu Mang Ujang, Mon, Med, kurang teh berat euy untuk ngungkapkeun kieu teh. Mari inget keneh teh baheula pas urang terlantar di jalanan, Geus mah geus nya. nu kamari teh anu nenggel urang, nyobok urang, teh lanceuk urang, Med. Hah? Lanceuk. Lanceuk Maneh. Lanceuk maneh? Ah, tega ngagaplok ka adik. Oh, gua ngagaplok. Naon masalahna? Peda babe urang perusahaannya udah bangkrut, berkritis, teh keuangannya, terus ditambah masalah ekonomi, kalau lanjut urang, nah aja neangan gitu info-info tentang urang, akhirnya kapanggih kamari. Oh, jadi minta mana balik itu. Cuma kan urang sudah nang hasil aku mau perasaan orang di piceun gitu di jalan. Bisa ngerasakeun kan mani? Nya oge sih. Tapi ge ayeuna kieu mana mau aya di dunya ge lamun eueuh indung bapa bener teu. Ade goreng oge eta indung bapa maneh. Ya terus santeuna nanaonan kitu bet miceun urang di tengah jalan. Terus Ya. ayeuna neangan urang pas manehanana kesusahan. Ya keun bae lah ayeuna urang menjadi anak ye, menjadi anak keun bae jadi lautan hampura seperti kolot urang. Sugan we atuh maneh Jang, angkat Jang. ayeuna Jang. angkat derajat maneh nya sanes dibawa ku lanceuk. Eta mah saranti urang gitu nya. Mon. Coba ditanya. Ya cek saran urang oke tutupna lanceuk. Maneh ulah newa, ulah benci ka kolot, hilangkeun rasa benci, rasa dendam. Supaya orang bisa lah itu hidupnya bisa naik gitulah nya mau jangnya Urang setegangnya tinggalkan bos teman-teman tega-tega ke gampang lah apa orang oke orangnya dah urang susah senang bebarengan kan dirinya Med. nya apa orang oke tapi ayeuna mah tuturkeun eta lanceuk geus jauh-jauh neang ka dieu ka daerah dieu kampung dieu Ayeuna mah geus tuh udah sek jam 3 udah deui salat asar sarawat balik mana geus dahar kan Asal kan tadi ini. ayo urang balik ya balik ya. ayo Dar. Urang dahar. Cenah aing mana? nah Tadi itu atuh saya teh ka mana? Itu ka ditu. Oh jalan. Beriling wae. My friend. Ini dah kapar. Ngali nguruk temenang gak kusibiu ta.
Mau jalan tadi juga. Ngalangan jalan. Yuk. Kali. Brother.
kenaon di ditu kurang kangen kurang yang panggi kurang kangen sama sebahula kerarulin di marane mana enak kenaon ya Kadang-kadang murak diisuk mula jam sakil teu bebeunangan nyampe ka iraha aing beunghar aing ya Allah cing nyungkeun hidayahna nyungkeun padamalan abdi ya tos slamit teu didamel la ilaha illallah astagfirullahaladzim. Ayo orang ngobrol teh sorangan. Aing teh tiluan. Weh. Kunaon ngalamun? Kasih bogel. Si bogel sigana mah sukses ya. Sukses. Ya. Ari mana aing ngobrol atuh Bandungan. Urang sarua ngejam kumaha ruang ini ke si bogel udah orangnya mau ningali sawah ieu inget ke si bogel mah si bogel enak kumaha sukses gitu Juga nama suksesnya mudah-mudahan we sing sukses amin datang ka dieu ngajait urang itu tiluan amin ya Allah mudah-mudahannya Allah ijabah bener amin ya Allah amin gel kenaon gel kangen urang gel daripada ngaralamun kieu ye ieu sarung maneh gerak salat ye ngadoa ka Allah diijabah mudah-mudahan diijabah ku Gusti Allah hayang pangijin si bogel itu tak ieu sarung maneh gerak salat heuh maneh deui sia kudu salat heuh makanya dipangikeunnya diijabah tah eta deui diijabah mah dirinya bunga meureun kamu bunga papangih jeung barudak heuh jeung ayo teh lah salat ayo itu saha itu aduh lain wow dasar sia aing woi woi si bogel lain mah salahin berapa si bogel gitu asal gaya friend so brother
tadi ajak sholat ameh dijabah ku Gusti Allah saat kilit kamu sholat saat ngalengah kamu sholat masih kena di sawah dijabah geuning tuh datang urang we korban deui kudu mandi Allahu Akbar Allah